Jadi perilaku salah teh mimitina mah tina poho, asal muasalna urang berperilaku salah teh lamun tos poho nafsu dominan. Jadi nafsu nguasai, setan we mempermainkeun. Jadi we budakna nafsu jeung syaiton tatkala keur dikir mah laras itu cobi raraoskeun ku urang. Maka lamun hayang nempo setan tong jaltong riweuh-riweuh teuing bungkeuleukna mah di mana urang we keur poho kalo keur jadi setan. Naudzubillahi min. Sah mana setan teh di baledog kaliwat di ciduhan lamokot. Jadi teu kaluar tina diri. Maka kumargi kitu sabab naon? Sabab di atas setan nafsu sedang dominan. Tatkala nafsu sedang dominan, setan otomatis pipilueun. Jadi we kendaraan setan, mimitina tina hayalan, tuluy hayalan kamadinaan, maka nafsu gejolak didinya. Sok urang kepan isuk tereka ditu, kasab urang naon atau urang tereka anu tuluy tumpah syaiton dina nafsu anu keur ku urang dietakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wa hizbihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat dakirin wal dakirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Wa qala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu billah hubu dzikrillah wa alamatu billah bu'du dzikrillah. Wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Amma ba'du. Kerja iman rek naon raguna da puguh kalimahna ge jelas, da puguh kalimahna ge netral jelas. Ieu kalimah tauhid nu dibacana, ieu kalimah ikhlas nu diaoskeunana. Bahkan bidau Kangjeng Nabi tos diuningakeun kalayan sok rontok ku kayakinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sabae nu akhir hayatna, akhir ucapanana dina waktos anjeunna kumrenang di alam dunia mangsa diuji ku Allah di alam anu sementara, tapi akhirna sehingga melepaskan nafas terakhirna di barengan ku ngaoskeun kalimah la ilaha illallah jannah. Mudah-mudahan diaturkeun ka Pak Haji Wahyu kasadayan nu hadir, amin.
akhir hayat urang ditutup ku ketetapan Allah nyaeta husnul khotimah anu luar biasa teu aya tandingna untungna sabab di alam kekal abadi teu aya di panyalindungan teu aya di pangharepan teu ada tetegenan iwati dat mantena nyalira nu kagungan sagala perkara. Maka amalan ieu yakinkeun tetekeun kalayan teras jalankeun nya ngalangkungan ieu Pak Wahyu kadua kalina panginten pribados didin mudah-mudahan ulah dipasihan bosen abdi bapak ibu sadayana amin. Namun bosen cenderung kana pangsiun teu naon pangsiun muda dina pegawai negeri pangsiun muda dina tatanen ulah pangsiun dina dikrullah bahkan lamun urang pangsiun dina berbagai aktivitas ge dikrullah mah sing janten langkung-langkung berkana sabab mereka mana deui urang da teu aya deui nu kagungan sagala-galana ibati anjeun. Maka dina waktu anu ayeuna sakumaha pidawuh Allah maka bade ngagerok ka Allah atas nama Allah badai sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Kudus Salam mangga da eta sadayana pidawuh Allah qulidullah awidur rahman ayyamatadu falahul asmaul husna. Jadi ucapkeun ku anjeun gero ku anjeun jenengan Allah badai sifat namanya Rahman pami jenengan Allah mah jenengan dat hari jenengan jadak mah anu ini sapertos abdi manggil ka Pak Yoman Pak Dede itu mah jenengan dat sifatna mungkin anu berehan anu benar perilakuna anu tutulung itulah sifat-sifat kantenan di Allah anu maha sagala-galana. Maka bahkan jenengan Allah mah nu dituju ku sakabeh ibadah. Maka pidawuh pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin dina miftah sudulna karya mantena disebutkeun bal ibadatu tatanawwam ibadah teh seueur rupina seueur bentukna aya salat aya puasa aya zakat aya amar ma'ruf nahil munkar aya sedekah jariyah aya rupi-rupi tolong menolong gotong royong arupa-rupa sadayana eta bentuk ibadah dan kange ngabentuk hubungan diri kanu gaduhna wal madhkuru wahidun tapi nu dituju mah sakabeh ibadah mung hiji saha nu hiji teh Allah naon Allah jenengan dat anu diibadahan ku urang anu saur ilmu tauhid mah nyaeta dan anu laisa kamislihi sayun teu aya hiji oge anu nya samian anjeunna kantenan ngaluhuran nyamian ge moal aya mardianya nama dat mutlak anu maha gaduh anu maha sagala-galana. Maka tatkala Bapak hoyong dugi ka Allah bade kunaon hoyong diguy ka Allah teu aya deui kedah ngage pad pidawuh Allah saul Allah fa'lamannahu la ilaha nah, teras para anbiya wal mursalin eta nu diangena para aulia eta para ulama eta bade berbagai panaon bae ilmu teu kaanjeunnakeun naon moal matak janten ibadah janten runtah sagalana sagala rupa perkara da eta intina atak teu kedah ragu teu kedah asa naon pepereudeuyan ningalikeun eta tapi dalam mengungging manusia anu aya gogoda nya jin syaiton iblis nafsu nu paling berat mana diantara eta gogoda ke manusia nu paling berat manusia nyata gogodana nafsu nu aya dina dirina
sehingga Kanjeng Rasul midawukeun roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Naon jihadil akbar? Ae jihadil nafsu, tegasna ngalawan nafsu nu aya dina diri urang dirinya. Maka tatkala disebutkeun jenengan Allah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, di mana diucapkeun jenengan la ilaha illallah aya sowan tenang anu biasana misalna mengesan dia diucapkeun la ilaha illallah yastakbirun, muncul egona sombongna. Naon ade muncul garumede yastakbirun, jadi talak kabur. Padahal jenengan anjeunna teh dat anu maparin, anu ngresahkeun, anu ngatur kana kahirupan urang, bahkan gerak jeung caligna urang teh teu kaluar tina katangtosan anjeunna. Tapi keukeuh nafsu mah da hayangna maksiat wae, hayangna ali minimal rasa nyeksekan diri we nah ari diri disebat jenengan anjeunna ku ngabalieur wae ali teu aya respon rasa seneng, rasa itu milih aya kitu dina diri urang, mangga pertaroskan keimanan urang, nah ragu urang nah benar da Allah nyalira mihaturkeun dina surah Al-Anfal kumaha pertanyakan diri urang keimanan urang sakumaha bidawa Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mestina jalmi-jalmi nu iman di mana disebut jenengan Allah ku dirina atanapi ku batur, ku aki-aki, ku nini-nini, ku budak, ku kolot, mesti pengaruhna wajilat qulubuhum, ngageter jiwana, kadinya ngalaketei hatena, asa disindir, asa digero, asa disek-sekan, naon karumasaan diri muncul dina diri eta jalmi nu iman sejati. Tapi lamun biasa ngupingkeun atawa ngamacakeun dirina kana kalimah la ilaha illallah bari ngupingkeun ti baturna, maka teu aya pengaruh, biasa-biasa saja, datar-datar bae, teu aya naon-naon, biasa-biasa, teu aya giroh dina jiwana, teu aya zauq rasana. Maka pertanyakan, berarti iman orang belum masuk ke ranah yang dikatakan iman sejati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jeung di mana disebut jenengan jalan Allah, jeung di mana dibacakeun ayat-ayat Allah pada surah manaon bae ku dirina atawa ku batur mesti tambah imanna. Sabab pertama dikir geus abus kana ruhna, geus abus kana qalbunna, abus kana ruh rasana, abus kana sirna. Itulah tambah. Sabab dina Quran teh di mana dibacakeun ku jalmi-jalmi nu nuju eling ka Allah mah batinna teras jalan. Sakumaha pidawu Kangjeng Nabi nyaeta inna lil Qur'ani dhahran wa batnan, canyana dina Quran teh aya batinna aya dohirna, aya dohirna aya batinna. Tatkala iman tos yakin di jiwana karena dirina kumer eling ka Allah, masuk wilayah hudurul qalbi ma Allah, hadir hatena ka Allah, eling hatena, maka dibacakeun ayat nu mana wae teras tembus kana batinna deui. Sabab dina qalbun aya batinna nyaeta wilayah tina wilayah syariat ditorikotkeun jadi ngeleketei jiwana, rasa rumasa diri anu butuh ku Allah tapi diri roba maleos ngabalieur ti Allah, diaku ku sorangan, jadi tobat ngaranna.
Maka bidaw Allah fastaghfir lidan bika dannya ku eling ka Allah nusanya bakal ngadorong anjeun Allah getos miwarang ka urang wastaghfir sok minta dihampura lidan bika pikeun dosa anjeun. Bahkan surah Allah bisi anjeun ngareret ka tatangga ka baraya kantenan ka ibu rama kantenan ka keluarga urang anu parantos ngantunkeun urang sok diwadahan kupang hurmatan ti Allah ka hambana wastaghfir lidan bika walil mu'minina wal mu'minat jeung pikeun dosa-dosa mukmin mukminat. Maka ku aya sakitu mudah-mudahan diungan ieu urang kenging tambih-tambih ampunan Allah amin. Termasuk putra urang terus mayunan urang amin. Termasuk wargi-wargi urang kantenan ibu rama urang la ilaha illallah. Jadi konteksna ti anjeunna ku anjeunna damal nepi ke dasar ka anjeunna. Maka tatkala aya we hatena hudurul qalbi ma Allah hadir hate eling ka Allah sur Ibnu Athaillah pawasolaka ilaihi maka nepi wasol nepi dugi ka dugi ka Allah pawasolaka ilaihi maka dugi bima minhu kumangrupi padol Gusti lain ku hebatna urang dugi teh lain ku pinterna urang lain ku kaya rayana urang malulu ku kersaning Allah anu didinya dihaturkeun padolna alhamdulillah kadinya sok laraoskeun cing nepi kana rasa insyaallah dongkapna ka Allah hakikat nama ku Allah. Jadi henteu ngagunakeun power urang dan di urang sadayana milik Allah. Gerakna jeung calikna kahoyongna jeung prakna malulu sadayana kersani Allah la ilaha illallah nya ngalakuan toriko metoda cara anu parantos dianggeku para aulia Allah torikoh naseur rupi-rupi ayat torikoh tijaniyah ayat torikoh syatoriyah ayat torikoh sajiliyah ayat torikoh ghazaliyah ayat torikoh idrusiyah ayat torikoh qadiriyah ayat torikoh hanafiyah ayat torikoh naksabandiyah ngan alhamdulillah bapak ibu sadayana ngengkeun torikoh la ilaha illallah kalimahna ngalangkungan torikoh qadiriyah di qadiriyah teras kali itu dihaturkeun ngalangkungan torikoh naksabandiyah. Jadi dua torikoh eta ngajamu maknana ngajamu hakikatna kana sakabeh torikoh anu 44 sabab kahimpun sadayana ku eta aya jahar aya hobi walaupun anpasia nu ngaraksa keluar ka jero napas dipake eling ka Allah ari bapak kumana kapan dinaruh bapak ditanamkeun kapan dina qalbun bapak dipelakeun hudurul qalbi ma Allah hadir hatena eling ka Allah sangkan bapak bisa balik ka Allah maka di mana poho bapak geuwat elingkeun deui pegat kabawa ku hayalan ku waham ilusi sur bahasa murang kalimat imajinasi halusinasi tarik deui bawa deui kitu ari dipelakeun. Jadi adzikru ya layak tukuka dikir nu dipelakeun ku anjeun moal ninggalkeun anjeun geuning sok karaos bapak ari keur dina mobil ngalamun we ti kamari mangahayal atawa keur di sawah ka mana meuni ngadorna ngaprakna ingetan urang leres tiba-tiba leket teh we hate mayun ka anjeunna sok aya nya insyaallah aya cenah leket teh. Jadi layak terbuka teninggalkeun anjeun nu diharapkeun urang perjuangan urang tangkala poho jeung eling tuluy saling berganti bahkan ukaraos urang sering keneh lali leres Pak sering lali kadituna lamun geus lali sok katongoyan papalidanana jauh tina huluwotan kadituna rasa aman offset urang geus rasa aman jadi offset perilaku urang tongoy kadituna da ku hilap teh poho teh ka Allah
segala rupa anu akhirna puncak nama tungul diraru cantang dirumpak jadi segala rupa. Jadi perilaku salah teh mimitina mah tina poho asal muasalna urang berperilaku salah teh lamun tos poho nafsu dominan. Jadi nafsu nguasai, setan we mempermainkeun. Jadi we budakna nafsu jeung syaiton tatkala keur dikir mah laras itu cobi raraoskeun ku urang. Maka lamun hayang nempo setan tong jal tong riweuh-riweuh teuing bungkeuleukna mah di mana urang we keur poho ka Allah keur jadi setan. Naudzubillahi min. Sah mana setan teh di baledog kaliwat di ciduhan lamokot. Jadi teu kaluar tina diri. Maka kumargi kitu sabab naon? Sabab di atas setan nafsu sedang dominan. Tatkala nafsu sedang dominan, setan otomatis pipilueun. Jadi we kendaraan setan, mimitina tina hayalan, tuluy hayalan kamadinaan, maka nafsu gejolak didinya. Sok urang teh kapan isuk terek ka ditu, kasab urang naon atau urang terek anu tuluy tumpah. Syaiton dina nafsu anu keur ku urang dietakeun. Wa may ya'su an dzikrir rahman. Saha jalma nu ngabalieur tina eri ka adat Allah nu Maha Rahman nuqayyid lahu syaiton. Ngokohkeun kan muatkeun ka eta jalma anu ngabalieur ka Allah nya ngokohkeun naon? Ka jalma nu poho ka Allah teh naon? Nyaeta syaiton. Tuluy tos dietakeun dirapetkeun dikorinkeun dirapetkeun jadi we mukhallid jalmi eta teh jeung syaiton. Jadi rupa nama manusia tapi jero nama syaiton. Naudzubillahi min dzalik. Terus jadi rupa manusia tapi jero na syaiton. Keur naon lamun geus nafsu sanyana rek keur naon bae teras ngadobrak eta nafsu. Nafsu anu aya di alam mulki nyaeta kontradiksi supaya bapak ulah salat, supaya bapak ulah haji di mana geus kuat. Sok ngahayal we terus dibebenjogkeun ku kasieun. Lamun teu ini haji sieun itu sieun ieu da kumaha ieu lebar jeung sahabat jeung sajabana tuluy padahal yang di Allah ibadah haji anu makbul jeung mabrur nyaeta eueuh balasanana surga. Padahal bidau Allah ibadah haji nafaqahna dikorbankeun keur balanja anjeun keur berangkat anjeun nyaeta ukhlifa alaihi diganti dan leuwih hebat. Tapi nafsu nu masuk nyingsieunan jeung nyingsieunan kalkulator jadi beda, jadi lain ilahi anta maksudi nu aya nya kumaha urang rencana ieu nu digentik kieu anu akhirna teu jadi ayo we ngalamun dangke kuring oge lain teu hayang kabita kuring batur ini teh da hayang ibadah haji teh hayang kabina-bina ngan kuringna ce acan aya rinehna masih riweuh wae teu sadar padahal anjeun riweuhna usaha riweuhna dagang riweuhna tani mata riweuh ge loba cabakeun nu ku Allah dihaturkeun mata riweuh ge anjeun keur dijalankeun amanah ku Allahna tapi ka Allah nu ngagerakeun nu merena nu kang nongong tuluy ulah salilana sabab lun salilana lapur cilaka dunya jeung akhiratna naudzubillahi min dzalik. Kembali wal madkur wa idun nu dielingkeun ku sakabeh ibadah teh di Allah maka di ayeuna keneh pelakeun ngarah kabeh ka dinya lupatna rek maca sholawat eling ka Allah rek maca doa eling ka Allah rek munggah haji ge eling ka Allah rek salat ge eling ka Allah keur salat keur munggah haji keur dagang keur tani jadi we ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah ari dikir geus aya dina ruh ma'rifatul ma'bud naon ma'rifat kenal uningan kanu diibadahan ka Allah hatena ruhna jadi uninga ka Allah sancan prak salat
atuh keur salatna teh lempeng we lempang tuluy aya bengbatan tuluy tongoyna tongoy eling mudah-mudahan kalau diaturkeun ka urang amin bihaqqi la ilaha eta terasuk bapak prak salat ma'rifatul ma'bud indal ibadah tuluy rekab semakin kuat mengenal Allah eling ka Allah na teh keur salat teh karampa karasa kabeh ucapan-ucapan salat kabeh dibarengan ku eling ka Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ucapan teh aya eusina hirup terus inna sholati sayaktosna salat abdi majad hakikatna malin urang da salat teh lain urang lain kakuatan urang karunia Allah inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil kagungan Allah pangeran sadayana alam. Allahu akbar. Baca urang bismillahirrahmanirrahim geus ngeuter di dinya keneh nyebat jenengan Allah anu maha bageur anu maha nyaah anu maha welas maha asih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kabeh milu dikir dinya ucapan nama alhamdulillahi rabbil alamin hartina masadaya puji kagungan Allah puji heubeul kanu heubeul puji heubeul kanu anyar puji anyar kanu heubeul puji anyar kanu anyar kabeh ge milik Gusti qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun li hadisin lillah kagungan Gusti Allah. Sok mumpung aya keneh nyawa reung raga dihijikeun jam tayang masih dipaparingkeun ku Allah ka urang memeh urang hanya kalau teu aya wates wangeunna maning ayeuna urang meraktekkeun paparin ti Allah nu masih dihaturkeunana la ilaha ka mana rek bangga kunaon urang banggakeunana lamun hate teu eling ka Allahna bro dijuru bro dibantok ngalayah di tengah iman tapi hate teu wawuh jeung Allahna rek ka mana da akhirna mah manusia mah pisah raga jeung pisah nyawa pisah raga jeung nyawa kadituna lain kur sebatas jadi bilatung tapi manusia mah jadi balitung keras nya bakal dironyok pilatu bari balitungkeun naon balitungkeunana nu di jerona dipake dimanfaatkeun teu ruhna dielingkeun teu kanu gaduhna dipayungkeun teu kanu gaduhna maka pidawuh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati ngadamel jin jeung manusia angin tugas jin jeung manusia teh kudu naon ibadah da tugas hirup manusia mah ibadah ari teu ibadah rek naon kadituna mamungkul sanes bobo bungkul sanes mangga bobo mam amang jeung dagang jeung kasab jadikeun ku anjeun ibadah itulah hamba Allah yang sedang memakai metoda thariqah jalan jadi kabeh dijalankeun ditumpahkeun kana jalan kadinya lempangna kana jalan bar jalan menuju Allah menuju Allah keur dagang maka buahna naon insyaallah anjeun dagang moal wani nukar moal wani ngurangan takaran atanapi ngalicikan sabab dagang anjeun ngarasakeun ieu gawe bakti anu ieu dalu mehirup di alam dunya ngajalankeun amanah Allah insyaallah la ilaha keur salat anjeun da salat teh geuning ari poho ka Allah mah teu aya ikhlas ka dituna kan ikhlas mah ari poho nah maka hirupkeun ari eling insyaallah ngadeuketan ka dituna ikhlas sabab ari eling bakal muncul naon tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tah yang nepikakeun muncul resep ka Allah mah eling kenal heula Allah maka Sayyidina Ali kaula mah teu ibadah kanu teu apal
Jadi ma'rifatkeun heula. Awaludin ma'rifatullah. Pangheula-heulana agama teh ma'rifat heula ka Allah. Sangkan ibadahna bener, sangkan ibadah tugas hirup urangna nyambung ka Allah. Didinya hirup tuluy. Salat oge teh eling ka Allah. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kacilakaan pikeun jalma-jalma anu salat tapi teu eling gitu, sahun lalawora poho sahun grupna teh teh. Maka bahwa tapi eling ka Allah salat nganterkeun kana bahagia dunia jeung akhirat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Banget bagja jalma-jalma dina waktu salatna khusyuk. Ari khusyuk naon? At-tawajjuh ila Allah bil qalbi. Madep hatena eling ka Gusti Allah. Jadi karena segala eling ka Allah ka bawah. Ibadah haji mah ibadah haji dipepejeuhkeun ku Allah, diwiyatkeun ku Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sampurnakeun bageur ibadah haji atawa umrah teh karena eling ka Gusti, karena lillah. Walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tadinya wajib karena Allah anjeun ngalaksanakeun ibadah haji teh pikeun jalma-jalma nu kawasa di jalanna. Teu aya ibadah anu bebas waktuna. Semua waktu silahkan. Dan sejenna anu dipardukeun ku Allah salatna aya waktu, naon teh ibadahna aya waktu. Salat aya waktuna. Urang saking husukna cenah hayang salat biasana duhur teh jam 12. Setengah 12 geus teu kuat hayang salat, ger salat Bapak santai Pak. Teu sah teu jadi. Teu kaasup kana kategori Bapak ngalaksanakeun kewajiban. Sabab teu acan waktos salat subuh gitu. Salat isya sami anggar kedah. Jadi ngalangkungan thariqah teh ruhna sangkan dugi ka hadirat Allah, syariatna diatur ku ilmu fikih sadayana kedah disampurnakeun. Da urang teh salat teh teh ngajarankeun perintah Allah anu ngalangkungan aya gerakan, aya ruku, aya sujud anu diatur ku ilmu fikih. Ngan hoyong dugi ka ditu aya nilai di hadapan Allah, janten aya nilai di hadapan Allah hatena eling ka Allah. Sabab pidawuh Kangjeng Nabi dina hadis qudsi, naon la yandur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yandur ila qulubikum atawa ila batinikum. Teu nempo rupana kasep geulisna, teu nempo kaya jeung jugalana, tapi Allah sabenerna ningali ka hamba nyaeta kana hate nu aya dina dadana, ruhna, qalbunna, jiwana madep ka Allah. Tatkala madep ka Allah, ajsaduhum bil ardi wa arwahuhum tahtal arsy. Tatkala madep salatna ka Allah, tatkala madep hajina ka Allah, tatkala madep umrahna ka Allah, tatkala madep kasab usahana ka Allah, ajsaduhum badana maka bagi atawa abdanuhum mangga ajsaduhum badan-badanna mah di bumi di alam mulki, tapi wa arwahum tahtal arsy. So kadinya teras didinya geus di bawah naungan aras. Bahkan lamun dikir di ma'rifatkeun nusanya na teras ma'rifat, insyaallah dikir Bapak hirup akan menembus ruh Bapak ka mana? Ka malakutia. Bakal aya rasa di Bapak nyaeta bangsa gerakan malakutia, yaitu khatratus samawat. Jadi getaran-getaran ahli langit bakal aya sekali-kali di Bapak. Nah sedihna nalangsana, sedih dina hartos rasa mayun ka Allah,
dina langsa dina hartos rasa mayun ka Allah itu hatratus samawat, getaran-getaran ahli langit anu selalu mayun ka Allah jiwana. Itulah dahsatna dzikir. Maka pidawa Allah dzikrullahi akbar, eling ka Allah teh akbar, resep ka Allah teh akbar, atuh ngewa ka Allah teh akbar deui, akbar. Cilaka ge cilaka 12 reka saha minta tulungna. Henteu ka Allah mah urang ge cinta misalnya. Tapi kunaon ngajembian wae tatkala anu doa anu dikir teh bapak sigat nu teu betah we. Kaditu-kadituna kalah ngapruk. Misal bilih aya jalmi nu nuju dikir bade nini bade aki-aki kade la ilaha. Sok aya kan muncul eta teh setan Pak. Eta teh setan iblis nafsu anu ngagoda bapa. Naon manehanna teu wani langsung ngagorengkeun jalma nu dikir teh. Maka dijadikeun we bapa anak buah manehanana diadu dombakeun urang ku syaiton jeung iblis. Sangkan urang nu ngewakan nu dikir, misalnya anu berzikir la ilaha illallah, la ilaha teu puguh-puguh anu ngewa we aya hayang we alesan teh ngagorengkeunana teh, maka teu kenging kamalinaan bageur. Lamun ningali dina kitab Anwarul Qudusiyah tatkala jongjot nongoy ngewa tah eta teh atoheun balad jin-jin teh geus beunang diperalat tuh si anu cik iblis teh, sabab si anu mah daekeun, maka mimiti kana bibirna camerut teu ada keheul ngadenge hataman, camerut da keheul ngadenge manakiban, naudzubillahi min dzalik. Nah eta kan amru bisaili wa amru biwasaili, parentah kana hiji perkara sok nyababkeun aya di pemerintah musayana parentah. Nu ngadeukeun ka Allah carana loba tuluy muntuy, nu ngewa ka Allah carana teh beda, lain ngewa ka Allah langsungna. Tapi ka jalma-jalma nu diajar ku marep ka Allah dipika ngewa. Mudah-mudahan diurang sadayana salamet. Amin. Ulah aya gegedo gogoda lelewa rupa-rupa kadituna. Man abghadha dzikrillah abghadaun no sajalma nu ngewa ka jalma nu dikir ka Allah akur we hakikatna ngewa ka Gusti Allah. Nah eta ngewa ka Allah maka saur Allah tuluy nu ngewa ka kaula rek ngumumkeun perang menang mana. Nah tuluy di provokatoran ku nafsu kalah milu ka jalma nu tercepeun dikir nyada abdi kieu nyada kieu anu kalituna lamun leumpang rek ngaliwat jalma nu sok biasa dicirian ku manehna sok ngabelesu mung nanya lu ditanya oge rek ka mana bapak teh ka mana ka hareup tos tepur nyebutkeun ka ditu euy ti manten bapak teh euy ti tukang sesingkat saking mung-mungna emalan gitu. Itulah teu karasa jadi robah sikapna. Naudzubillahi min dzalik. Itulah faktor tina poho ka Gusti Allah. Maka ke Mekah cenah. Nah, singa baledukan 90 kali jumroh ke naon. Da cik setan geus beunang ku maneh segala-galana. Tong jadi teu aya pangaruh ka setan. Ngabaledogan itu, ngabaledogan ieu. Jumratul Aqabah bismillahi Allahu akbar rajman lisayatin dibaledokeun. Atuh ari sama-sama biluk bis kota mah entong ngabaledog cik setan teh gitu. Akur kan maneh mah bahkan nu dipikir-pikir dan proyek aing loba ku maneh dirampok kaleuwihan. Setan teh keheuleun da loba proyek manehna dicokotan. Kusaha? Ku jalma nu sok lali ka Gusti Allah. Lain ka batur ieu mah keur diri urang da muhasabah ieu pangaosan. Kan ngadoling batur teh pagawean aing eta teh proyek aing ku maneh mah dibeak manusia aya leuwih kadang-kadang hasud teh pagawean aing dengki teh pagawean aing ku maneh aing nya rumasa lain ari nentukeun kitu mah kur ngojok-ngojok saeutik tatkala engke di akhirat eta setan dipeta tulu aing lebih kacilaka kieu teh kumaneh setan naon make nuduhkeun ka kuring rarasakeun kumaneh tong da mal bisa nulungan aing teu rumasa maneh sorangan nu tongoy maneh sorangan bahkan nafsu maneh mah bahkan bisa ngajadikeun sehingga yang jadi pangeran
gitu kan manusia wattaba hawa eta nafsu kadituna di tingkat mana eta teh di tingkat jabarutiyah. Di tingkat jabarutiyah nafsu lamun tuluy tongoy diantep sina poho ka Allah kahayang teh ngaku jadi nabi, ngaku jadi pangeran gitu. Lamun tingkat malakut maleung meusan dibanding jabarut mah ngan hayang disebut wali, hayang disebut mursyid gitu. Eta teh jebakan-jebakan alam malakut. Tepuh urang dikir jarang itu, tapi hayang disebut kuno gitu, hayang nuntut ke manusia teh gitu. Maka wilayah dikirna teraskeun tah kumargi gitu kan hese ngontrol, maka berjamaah ngalakukan berjamaah mah sok aya nu baligna sugan ngelingan gitu, ngelingan kaula geuning bahaya keneh dikir teh rarasaan teh dikir teh nya naon moal aya lelewana hararus deui lemes tongoy gitu. Salatna daekan, dikirna daekan, ngan keukeuh nuntut nah teh nu hiji nuntut pengakuan supaya jalma nu nempo ka urang dikir teh muji. Semula kan puji teh kagungan Allah leres qadimun bi qadimin teh. Maka alhamdulillahirabbil alamin keukeuh hayang kapuji. Kumaha eueuheunana tarik deui dikirna bidor bin sadidin bi qauli la ilaha illallah. So hirupkeun penghayatanana, jadikeun pikir jeung dikirna bersinergi akhirnya supaya dia ihtiraq kababan. Di mana geus kababan eta kabeh lempeng tuluy hoyong ka Allah, maka insya Allah eta dikir akan menyampaikan hamba wa isolihi ila hadratil ilahiyah, bakal ngadugikeun hamba dugi ka hadirat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Narik la teh naon, la napi muqaddir cik ilmu alat mah. Jadi sok eueuhkeun la teh keur nganapikeun, keur ngaexit cik bahasa dina pengumuman ari di mana pesawat exit keluarkan naon nafsu bahimnya, nafsu sabuiyah, nafsu syaitonia, nafsu iblisia, keluarkan. Anu naon ngaganggu. Ari nafsu mah ngaganggu nempo makhluk, nempo gunung, nempo bintang, nempo naon bae ge hayang eta dirina tetegenan ka eta tetempoan. Nu kamari katempo napal dina hate, nu tadi katempo napal dina hate. Kabeh napol dina teh jeung hese coplokna deui teh geus napol mah mimilu ka mana-mana, keur salat ge mimilu leres Pak sok mimilu ka mana-mana eta nafsu jeung hayalan. Jadi web hese rek usirna teh kaditu kaditu. Jadi tetegenan ka bawa keur salat ka inget-inget wae nu tadi teh nu kaliwat tadi teh. Nu kaliwat mah naon wae eta mah nu sawo kejadian ku urang kembangkeun. La ilaha exit keluarkan. Eueuh nu pantes di pangeranan, eueuh nu pantes nyandang pangeran sebagai Rob semesta alam da kabeh ge ciptaan. Langitna, bumina, lautna, bintangna, bulanna, termasuk diri urangna kabeh ge ciptaan pangeran. Atuh nu berhak disembah, nu berhak disandari, nu berhak dituju, nu berhak ku urang diagungkeun mung hiji dat anu maha kagungan la ilaha selamat dimulki naik ka malakut kitu tuluy beuki lemas
ti tadi mah setan teh nyarek ulah salat, nyarek ulah puasa, nyarek ulah maca Quran, nyarek ulah berjamaah. Geus di ditu mah naon eta gogoda teh lemes ka urang sok sing loba salat, sing loba dikir, sing loba itu ngan ieu hate nu lemesna tongoy jeung bungahna ku batur dipuji, ngan tongoy jeung bungahna sabab ieu hate jeung rasa urang aya dina pengakuan makhlukna padahal lain urang mah berarti jatuh eta ruh naon sabab dikir teu acan mencapai kualitas menerbangkan dikir nu di urangna teu mampu nerbangkeun ngalebur dirina jeung ngalebur semestana di dinya tuluy masih kene dipasang badan urang, masih dipasang wujudna urang. Jadi wujud urang dikir nepi ka hebat kitu teh tatkala wujud urang dieksit la ilaha illallah, dieksit dikaluarkeun muncul we di dinya ruhaniyah, muncul we di dinya naon musyahadah, muncul we di dinya mukasafah, maka terbang langsung menuju Jabarutiyah. Tos di Jabarutiyah teu aya urang nuntut teuing ka batur hayang disebut anu hebatna jeung sabangsana ngan di dinya aya deui ngalicikanana tah. Ngalicikanana naon? Ngalicikanana ibadahna teras dihebatkeun nyaeta ngaku deui wae geus cukup rasana urang mah jadi ahlullah, geus cukup sigana mah urang mah jadi anu terus di dieu. Tapi tongoy di dinya anu akhirna tatkala sedang berkecamuk itu dikirna dihirupkeun deui jalan tuluy datang iblis kadang-kadang ngajirim nitah salat. Bapak keur sare gugah-gugah ayeuna tahajud bilih bade tahajud. Bilih kanon bilih kealamannya ku salah satu siwan kade bisa kajebak mangga tahajud. Lami bapak jadi heran naon eta jalmi teh sok memutan wae ka sok ngageingkeun wae nitah salat. Bapak teh saha misal sur bapak teh saha kaula angkege apa nya saha salesna bapak sok diwarangan depan karunya ka maneh kuring manulungan nya ari bapak bade netepan atuh ayeuna urang sareng teu perlu kaula mah tah lamun ngomong kitu eta makhluk anu rek nyalirukeun bapak kan iblis ari iblis teh naon nipu gitu nyalirukeun tuluy beuki ditu bapak semakin penasaran ngageuykeun deui wae saha atuh sabenerna bapak teh ari bapak nitah salat ka abdi ari bapak teh salat malaikat Allah bapak teh malaikat Allah saha lain kaula lain malaikat tapi kaula iblis idajil kunaon mah tak miarang salat ka abdi sabab di tempo-tempo ukuran maneh lamun maneh poho teu salat sakali bakal tobat maneh bakal nalangsa maneh bakal ngajerit ka Allah leuwih rujan kuring ku cara nu kitu. Jadi leuwih rujan ku karasana ku golongan kuring lamun hamba Allah anu ngaranna manusia ibadah ka Allah ngaku dirina dosa. Tapi kan lamun ku kaula dituluy dititahkeun anjeun salat terus teu pernah poho anu akhirna anjeun bakal pede kan rasa we ahli ibadah, rasa we ahli ikhlas, rasa we ahli dina kasayaan kan jongjon tongoy anjeun teu karasa anjeun keur ngarampok hak Allah padahal anu bisa anu kuat lain makhluk bisa jeung kuat milik Gusti Allah. Oh si orang jebakan iblis la ilaha salamet dina Jabarut kan liren heula dina Jabarut teh nyaeta wukuf heula calik heula nah harek bisa dibedot leuleui ku nafsu sina inhitatun an himatil aliyah sina turun tina derajat nu luhur kana hanap deui sumaradadahu asfala sapilin sina gubrag deui kana panghanap-hanapna derajatna atau rek tuluy ka makom purba
Nah, maka tatkala eta jalmi naik ka luhur ngalangkungan dikir ka Allah, ku Allah dihaturkeun karuniana sehingga wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Penjelasan anu me para ringung gitu ya, amalkeun we urang mah ke amalkeun la ilaha terus amalkeun ke Allah ke mah parinkeun naon inspirasi dina jiwa Bapak, insyaallah bakal dipasihan kemampuan Bapak mana nu lepat mana nu leres hakikatna, tapi syariatna urangnya urang ngiring sasarangan ta'lim ta'alim lamun di dieu mah aya hikmah amaliyah hikmah ilmiah. Nah, jadi dua nana aya, jadi amalna dibarengan ku ilmu hikmah ilmiah ilmuna bari terus diamalkeun, jadi basana nu didorong ku rasa kumarep ka Allah, rasa ma'rifat ka Allah, rasa musyahadah ka Allah, la ilaha itu panginten Bapak Ibu sadayana janten dina titian opat alam rek kumaha urang tiasa dugina lamun rek ngandalkeun ku kakiatan urang, tapi lamun urang bade nyandarkeun ka nu kagungan maha barahan moal bisa di babade wah mal mungkin itu bisa nepi mal mungkin zaman ayeuna moal bade zaman ayeuna zaman baheula ge da pangeran mah Allah paanger gitu kade pilih nyangki wah mana mungkin zaman ayeuna bisa gitu bisa kieu. Nah, lamun Bapak tulis titeulem nepi kana nilai sama sekali terpercaya maka Bapak telah kupur sabab Bapak beriman ke Allah kan Allah nu gaduna ayeuna jeung baheula ge milik Allah ari Allah mah kawasa kan kidam teh jeung bako heubeul teh mimitina bako moal aya tungtungna ari damal Allah mah sakersana kudu marmir urang teh rek naon arek ngayakinkeun ka Allah nu sanyana da Allah nu maha gaduh nu maha kuat nu maha bageur sapapaosna Allah maha bageur maha kuat teh henteu usum-usuman nu sok usum-usuman mah urang usum-usuman mah urang da urang mah kakeunaan ku boga kakeunaan ku teu boga tergantung anu maparina anu ngaturna saha Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha kadinya panginten bageur sadayana taku kalimah la ilaha illallah jadi insyaallah yaf'alullahu ma yasha wa yahkum ma yurid midamel Allah sakersana ngahukuman Allah sakersana maka sok tekeng ragu tekeng rempan rek dumeheus ka Allah ma la ilaha dikir jahar diucapkeunna ngalalajokeun ka islamanana sabab jalma sah jeung teu sahna sakabeh doa sakabeh babacaan gumantung kana ucapan nu ti heulana nah geus abus kana Islamna atawa masih ragu-raguna lamun abus geus wani ngucapkeun la ilaha can abus mah rumeggo we sarirana ragu teuantu disingsieunan ku hayalan jeung bayanganana nu ngahalangan sieun Bapa seperti Bapa sieun keur tumpak parahu nempo tangkal kai ngahalanganana dina kalangkang eta kaina jadi teu wani tumpak parahu teh sabab aya tangkal kai ngarang kadak padahal eta mah kalangkang leres wae moal mungkin teu ragu terus jadi hahalang teh kalangkang ka urang kalangkang lamun rek diteuleuman terasa leumpang Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin tariqah teh milik siapa?
milik Gusti tisaha lungsurna ti Gusti Allah. Maka awas hati-hati berjalan menuju thariqah kayak ragu wae diurang kadang-kadang ragu itu loba tetegenan heula ka makhluk nu mata ngaragukeun sieun pepeureudeyan leres tah nu dina rek dikalohkeun mah kadang-kadang kamalinaan ka makhluk kadang-kadang seperti ka Allah sieun kacirian ku makhluk ari ku Allah teu sieun kacirian. Maka ku aya sakitu iman urang dipertanyakan. Nah eta manaha teh urang aya nanya mudah-mudahan Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam min ruhi Jibril al-Madin Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Mangga urang sareng Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqash syuhada'i wal mujahidin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Kirang langkung ngapunten pasuhun, mudah-mudahan tariusan pribados manfaat kangge pribados manfaat kangge sadayana kalayan ngajurung kalayan nganuduhkeun ka urang sadayana kana jalan anu pibagja dunya sareng akhiratna. Hiji ngarangkungan urang kepelen dia mudah-mudahan Gusti ngapunten dina sadaya dosa-dosa urang sadayana. Kadua mugi Gusti nampi barokah yuswa, barokah rezeki, barokah qabul Allah. Naon anu dicita-cita ku urang aya dina martabat ketentuan qabulna Allah. Anu katiluna mudah-mudahan Allah netepkeun ka urang ku ampunan mantenna, ku ridho mantenna, ku padol mantenna urang sadayana keng ketetapan hamba anu min kasalamatan payungan mantenna ku mangrupi panto sehingga sadayana dilebetkeun kana surga mantenna anu nikmat bari abadi teu aya wates sorana. Kirang langkung hapunten pasuhun hatur nuhun wabila aula ka sahibul bait Bapak Haji Wahyu liwah ibu liwah keluarga sadayana, mudah-mudahan dipasihan teras barokah Allah rezeki sehingga berjalan tina thariqah secara tabaruk mencapai thariqah secara suluk. Amin. Jadi anu teras musalsal dugi ka hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri menang kauntungan
aku Allah diaturkeun tunda jenayatna. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kitu pengitan pidawuh Allah, hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.